أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ieu rupina keterangan anu nguningakeun perihal amalan dina kaping maleman kaping 10 Muharram sarajengna amalan kaping 10 dina sasi Muharram sareng kautamian anu aya dina kaping 10 sasi Muharram. Wali kutub anu hartosna wali kutub kakasih Gusti Allah anu janten cecentongna atanapi pamingpinna tina sapalih pamimpin para wali anu kagungan nami Said Imam Ahmad Ad-Dairabi anu masyhur mantena kunami Said Ahmad Ad-Dairabi Qaddasahu Sirrawal Aziz anu kagungan karangan kitab diantawisna kitab Mujarobat Ad-Dairabi mantena misaur mantena ieu katerangan katampi ti sapalihna para ulama anu saroleh. Saur Said Ahmad Ad-Dairabi Qaddasahu Sirrawal Aziz eta ulama anu saroleh mantena nampi ti guru-guru mantena anu nyambung ka dituna ka itba'us sahabah teras ka para sahabah salajengna ka Kangjeng Nabi salajengna katampi ti Allah Subhanahu wa taala. Misaur anu mana pisaurna sing saha jalmina anu ngalaksanakeun salat 2 rakaat dina maleman kaping 10 sasi Muharram anu waktosna ba'da maghrib menjelang isya sapalih guru nguningakeun sabada isya menjelang subuh dina sabada ngalaksanakeun abdas salajengna diteraskeun ku ngaoskeun netepan anu rupiniat netepanana katampi ti guru-guru nyaeta Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan asyura'a rakaataini mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nalika lisan ngucapkeun lapad Allahu akbar dina manah ngaretegeun niat anu kirang langkung sapertos kieu niat abdi salat sunat asyura 2 rakaat bari mayun ka Ka'bah
karena Allah Ta'ala. Sararesna ieu netepan tiasa diberjamaahkeun. Lamun bade diberjamaahkeun kanggo imam nyebatkeun lapad imaman. Sapertos usolli sunnatan asyura'a rakaataini mustaqbilal Ka'bah imaman lillahi ta'ala. Lamun kanggo makmumna imamana kantun ngagentos ku lapad makmuman. Janten usolli sunnatan asyura'a rakaataini mustaqbilal Ka'bah makmuman lillahi ta'ala. Salajengna awasanana sabada niat bade ngaos doa iftitah langkung sae nambih-nambih pahala sunat henteu teu sawios-wios. Salajengna diteraskeun kana ngaos Al-Fatihah sawangsulan rakaat kahiji suratna nyaeta ngaos surat Al-Kafirun. Nyata qul ya ayyuhal kafirun sareng saterasna. Rakaat kadua sabada Fatihah suratna ngaos Al-Ikhlas nyata qul hu teh. Salajengna ruku, i'tidal, sujud jeung saterasna atahiyat akhir dugikeun ka ngaos salam. Salajengna dina sabada salam dina netepanana diteraskeun ku ngaoskeun ayat kursi anu jumlahna 360. Tiap-tiap wihan kedah ngaos bismillahirrahmanirrahim. Janten anu 360 teh tiap-tiap kenging sawihan ulah khilaf ngaos bismillahirrahmanirrahim. Guru ngaijajahkeun ieu tata cara misaur bila mana bismillahna kalangkung mangka teu kenging etangan. Janten anu dietang mah ayat kursi anu ngaos bismillahirrahmanirrahim. Anu jumlahna 360. Salajengna sabada ngaos ayat kursi 360 diteraskeun ku ngaos doa anu rupi doana nyaeta bismillahirrahmanirrahim qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Seurna 48 wangsulan. Sabada rengse ngaoskeun doana anu jumlahna 48 wangsulan teh diteraskeun ku ngaoskeun doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun a'tini. Dugi kana a'tini liren heula sakedap. Salajengna dianjurkeun kanggo ngarekes naon rupi anu dipimaksad, naon rupi anu janten cita-cita, naon rupi anu dipikahoyong dunyana kantenan akhiratna mangga direkeskeun dina palebah a'tini anu hartosna a'tini pamugi gamparan maparin kana naon rupi anu dimaksad ku abdi supados langkung afdol pamaksadanana dikeretegeun, diciptakeun, dikedahakeun, direkeskeun ka Allah Ta'ala. Sabada ngaoskeun eta doana ngaretegeun pamaksadanana diteraskeun ku neraskeun ngaos doana
Allahumma khairuha wa khairu ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdasatiha wa syarra nafsi wal hawai wa syaitani rajim. Duikeun ka palih dieu seueurna 12 wangsula. Taya doa anu pokok dina maleman kaping 10 maleman kaping 10 sasi Muharram. Langkung sae sabada ngaos anu nembe ditambihan ku nyeueurkeun aos-aosan Al-Qur'an. Sapertos Yasin, salajengna Tabarok, Al-Mulku, Al-Waqiah, Al-Kahfi sareng anu sanes-sanesna. Kalebetkeun buk bilih bade ngahanca Quran satamatan langkung sae. Salajengna dina sabada ditambihan ku ngaoskeun Al-Qur'an, ditambihan ku nyeueurkeun ngaos shalawat. Rupi shalawatna bade shalawat naon bae anu urang apal, kalebetkeun shalawat nariyah, shalawat munjiat, shalawat anu sok dianggo dina netepan, shalawat Ibrahimiyah. Atanapi shalawat naon anu urang apal. Sabada ngaos shalawat sakersana bae ditambihan ku ngaoskeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Zikir teh saseueurna sabada kitu ngadoa ku doa anu urang apal. Bade doa awal tahun mangga ditambihan ku doa akhir tahun atanapi doa anu sanesna anu urang apal. Salajengna kanggo paedahna atanapi kautamianana kanggo anu ngamalkeun ieu amalan diuningakeun kalawan berkahna ieu padamelan Allah Ta'ala bakal ngaraksa tina rupi-rupi kaawonan. Sinareng Allah Ta'ala bakal ngaraksa kanggo anu ngamalkeun ieu amalan tina mangrupi-rupi panyawat anu abot anu pikawatireun anu katinggal ku jami mah pikaijideun jiji pijengkeleun jeung sabangsana. Kanggo anu ngamalkeun ieu amalan insyaallah bakal diraksa dijaga ku Allah Ta'ala ku berkahna ieu doa moal dipaparinan eta panyawat. Salami dina eta taun sapertos tahun Hijriah ayeuna 1440 Hijriah. Salami 1440 Hijriah menjelang ka 1442 Hijriah insyaallah kaum berkahna ieu doa sejak turut patuh ka ulama salajengna ka para aulia salajengna sejak turut patuh kana parentahan agama anu dicana ku jami anu mulia nyaeta Nabi urang sadaya Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamoal dipaparinan panyawat anu nembe teh kaum berkahna ieu doa. Sakumaha diuninga ku wali kutub Sayyid Imam Ahmad Ad-Dairabi Qaddasahu Sirrul Aziz mantena nampi ti guru-guru mantena anu nyambung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kanggo langkung pawasna mangga buka bae kitab-kitab anu nguningakeunana di antawisna kitab Mujarobat, Adairobi, salajengna kitab I'anatul Thalibin sareng kitab-kitab anu sanesna. Mung ieu amalan teh ku jalaran amalan wali anu ahli ma'rifat ka Allah Ta'ala kanggo kaberkahanana, kanggo ngungkap hasiatna, kanggo anu ngamalkeunana afdolna ijazah heula ka ahlina. Ku jalaran bok bilih barabe kasaha bade ijazahna aya ge misalkan tebih kari-kari hoyong ngamalkeun ya amalan mung di daerah urang sadayana aya ahlina ku jalaran kagungan doana anu tos diijazahkeun ku anjeunna ka guru-guruna jeung aya izin tinu janten guruna kau ngamalkeun ieu doa mangka urang tiasa ngagabung ka anjeunna ngiringan ririungan di majelis anjeunna, ririungan di tempat wirid anjeunna dina maleman kaping 10 sasi Muharram dina raraga ngagungkeun 10 Muharram ku ngaoskeun amal-amalan anu aya dina 10 Muharram di antawisna anu nembe ngiringan ka anjeunna supados urang kenging barokah, kenging hasiah, kenging fadilah, kenging kautamaan tina doa anu diaoskeun dina maleman kaping 10 sasi Muharram dipingpin ku ahlina. Taku jalaran tiasa diberjamaahkeun jumlah-jumlah anu diaosna oge tiasa dibagi-bagi. Sapertos ayat kursi anu jumlahna 360 teh salajengna doana anu jumlahna 48 wangsulan teh salajengna doa anu sanesna